Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kaila Zurainaya di kelas 10 bahasa. Bade ngadongeng tentang legenda Batu Hiu Pangandaran. Kacaritakeun dina abad ke-11 datang rombongan ti Karajaan Mataram nu dipimpin ku Aki Gede jeung Nini Gede. Rombongan teh mangrupa prajurit-prajurit ti Mataram. Kusabab kasaktena maranehna diusir ku karajaan sabab para patinggi karajaan sin kasaingan tanding lamun eta Aki jeung Nini Gede masih keneh aya di sabunderan Mataram. Geus lila ngalalakon akhirna nepi ka daerah basisir laut kidul atawa ayeuna jadi Batu Hiu. Aki jeung Nini Gede istirahat. Nalika istirahat si Aki nitah ka rombonganana ti Taneangan Lauk jeung dahar rombonganana. Basa eta prajurit nu dititah teh nyaeta Galuh Oder jeung Galunggung Kuning. Anjeunna neangan nepi ka tengah laut. Akhirna eta prajurit nu duaan tadi menangkeun lauk anu kacida gedena. Kabunga maranehna karasa nepi ka eak-eakan. Tuluy we dibawa ka sisi basisir pikeun diasakan ku rombongan nu sejena. Tapi saacan eta lauk diasakan, eta lauk ditingali heula ku Aki Gede jeung Nini Gede. Saprak eta ditingali ku Aki Gede jeung Nini Gede. Maranehna ngarasa rowas ningali lauk badag nu miboga sisit kasar jeung heuras. Aki jeung Nini Gede nyebut lauk hiu. Saprak eta Aki jeung Nini Gede nyebutkeun kecapan eta lauk robah jadi batu badag nu jiga lauk hiu. Tah ti saprak eta lembur teh katelah we jadi Batu Hiu nu ayeuna eta lembur perenahna di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, 14 km di daerah Pangandaran. Sekian dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.